Astra Jingga Landawala parantos dumugi kasek Tegal Arum nanging dina mangsa dugi ka Tegal Arum Astra Jingga reuwas campur jeung bingung sing horeng Laila Sari teh nuju disaemarakeun itu kayaanana lantaran rumah sayen dirina teh alokna ieu Lurah Togog ngantosan dugi kawengi Astra Jingga bade langsung ngalamar ka Lurah Togog teh Comantri nyata ka bumi na langsung bade ditepangan siang kagentos ku wengi bada salat Isya ya Astra Jingga maksad bade tamu ka bumi na Lurah Togog teh Comantri bade langsung ngalamar Laila Sari itu ujaring carita atuh maksakeun anjeun ni Astra Jingga ka katrok ka bumi na Lurah Togog teh Comantri ya mun teu salah mah ieu bumi na Mang Togog teh gede ya Allahu Akbar oh sabaraha lantai mah ieu pantona teh gede ge ieu punten lan Assalamualaikum Sipada Sampurasun permisi nepi ka dikenangan kikieuan we Assalamualaikum punten lan saha di luar geuning saha aja punten gulan bangga saha di luar abdi gulan saha di jero yeuna tamu teh kieu bangga lingih canak ke opieunana ka dieu gelo kitu saja punten gulan keke asa apa sorana ide di mana di tadi di dia abdi ti Tumaritis gulan Allahu Akbar numur beng alam Kakang Cepot sumuhun aduh bagja Kang lawas tilawas pak naon nguningakeun di luar aya Kakang Cepot Pak aya saha aya Kakang Cepot montong cenah asup teh si goblok moal teu minta duit bejakeun aing keur molor ye teu kengeng kitu Pak mangga lingih Kang lingih Kang Kakang Cepot lawas dilawas Pak aya Kakang Cepot ka dia Pak cek aing montong di titah asup beleguk jelema sangsara di titah asup beleguk rabek teh karep jadi aing hese molor sieun buat paok mangga lingih Kang lingih alhamdulillah ya Allah semua kafe hatur gran mang tek naon sak dieu tek naon bade silaturahime sareng mang lamun sia minta duit aing teh gablek damang Kang sae gulan nuhun lung sareng saha sareng Sidawala mun Sidawala menuju di luar bade ngaleut naon Kakang Cepot
siang geus nginumnya. Parantos mang geus nginum motor dibere. Bade tuang heula Kakang Cepot. Sia geus dahar. Parantos mang geus dahar motor dibere. Alhamdulillah tinu kagungan maksa dicecep alhamdulillah. Nuhun Bapak Suryana aya keur mas kawin ya. Jazakallahu khairan kasiron. Mangalingi Kakang Cepot tinggi na kursi. Montong na kursi dianap. Baheula ge na kursi sia busiat goblok. Ya Robi kudu kumaha aing ngomongna. Wae ngancek bapak ya. Boro aing rek malor. Ya emang sakedap mah. Astra jinga bingung teu mangitungtung susah taya sudana. Berat we omonganna disampakeun ku budi sapertos kieu. Sangka honta tujuan makmur dina keadilan. Menghirup sewang-sewangan lepas dina saben getah. Moal panggikeun kasenangan tangtu nyorang kahancuran. Pepecah jalan kabihku Mesir kupati abonan Pepecah upami wangsul Bapak Oci Ulah upat keawonan Singgalanya bapakan Sisarkan urut Bilih seueur kalepatan Bapak Suryana Cikuraya gunung Cikuray Raja Galuh Mun paturai hate puyang Padabi abdina Gunung guntur Amit munur Neng Yeti Setiawati Sanes sejak adano Artos mata jasa yogi Sanes wae kutu sulu Watosna sakadap Boro-boro saing molor rek naon? Aya pikir saha naon atuh ieu teh Kakang Cepot teh. Wanikeun wae kitu aing euy. Doa Kang luaskeun keur Luaskeun wae demi cinta aing paduli teuing. perjuangkeun. Salarasna mamang kahijina abdi purwa dumongkap ka dieu teh abdi teh bade silaturahim jeung mang. Aya baktos di Bapak. Sia rek naon ka dieu mentong loba basa-basi. Sumuhun Bakal Uwas Semar sehat aya hibar lo aya naon ka salarasna mah abdi purwaka dieu teh saperkawis dua perkawis naon abdi teh bade ngalamar mang Doa. teh ngalamar sumuhun tengekeun ku maneh tukang ngarit geus aya
tukang rumah wadah geus aya tukang ngalak-kalapa geus aya jadi di dieu geus eueuh lowongan pekerjaan abdi mah sanes bade ngalamar digawe ka dieu teh mah teh ngalamar naon salaresna abdi teh katarik ka pati-pati ka pendang asmaragama ku tuang putri jadi abdi teh bade ngalamar Laila Sari naon anjing Mang bapak nak kasar gitu pak dadanya teh siar ngalamar anak aing sumuhun Mang siap kapina-pina teuing goblok teu sopan sia nah teh nyaho anak aing dilamar ku para raja nah teh apa anak aing dilamar ku para menteri nepi ka disemerakeun kari-kari anak aing dilamar ku sia gembel ngaca setan balakasakan sia kapina-pina teuing mantong teu sudi abrik-abrikan teu suka abrak-abrakan bapak ngacedog asa diina aing kudu sangsara kieu mantong sia mantong Bapak baik ngajak bapak ini adek mang hayu ini adek mang pileleyan dunia pileleyan Laila Sari bener mang jadi tari mantong barang astajinga bari nyeri hate emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasanana emut yen Laila Sari teh nuju disaemarakeun atuh ya astajinga gilig maksud bade ngiring saemara naon sabalik deui Mang naon salarasna abdi kekiaan teh tadi nawe abdi teh dulur ka Mang siang aku dulur aing bedan teu rada yang teuing nya sawios Mang ngan tadina salira teh pun paman da abdi ge apa Laila Sari teh keur disaemarakeun tadina secara kekeluargaan tapi nya ai teu ditampi mah sawios panginten upami teu ditampi mah abdi bade ngiringan jiga nu lian ngirian naon bade ngiring saemara we jiga batur alah sia anjir aya ieu mah ya cilaka kudu sarua jeung batur cenah mayar tedengan teh sia milik saebara sumuhun gablek duit di mana babatok sia hah nah naon mah nah naon sia gablek duit di mana rek milik saebara ye saebara teh mayar Kang mayar bener sabaraha lah uang pendaftaranana 12.000 ya abdi 20.000 kan baiklah teu pulangan demi cinta 20.000 samohon tengekeun ku sia cepot hayang nyaho pendaftaranana sabaraha 20 juta uluh 20 juta Kang Allahu Akbar ngadenge ke kakara aing duit 100.000 ge can pernah nyekel aing ayeuna 20 juta ya Allah mang teu tiasa ditawis 15.000 teu bisa boga ngilu saemara teu boga mantong Gusti nu agung pileleyan Laila Sari moal tulus aing kawin barang astajinga bade mulang ti ieu bumina lurah togog teh Cumantri aya nu ngagejlig dina sakuna palih katuhu astajinga ugi ka dengdek kayana na astajinga uluh Gusti buat teuing aing teh setruk nya atuh aing nepi ka dengdek ieu jeung naon anu ngagenuk dina saku bawa ieu teh amanah genuk dina saku barang dikaluarkeun ku astajinga tina saku aya artos 2 gepok sagepokna 10 juta Allahu Akbar anjing ya naon Kang aya duit alah sakumaha 2 gepok Allahu Akbar ditulisan 2 gepok sagepok teh tulisan sabaraha 10 terus 1000 10.000 kumaha ih sabaraha duit itu teh 10 10 nama apal aing teh ngan nolna genep ka ituna jadi sabaraha teh oh nolna genep heeh jadi eta teh 10 nolna genep heeh sabaraha
17.000. Meni dingin 10 lain 17.000 10 nona genep Eta tuh kek sabaraha kek? kek sabaraha kek Sabaraha Kang? 10 10. nyata aya tulisan nona genep di dieu 10 nol genep. heeh Janten 2 elap Kang. nah jadi karena 2 elep sia Allahu Akbar sing nu bener atuh geus subuh teh cing Yanti sabaraha teh Yanti sinen lain kalau kamalor sih teh sok ya aya duit 10 kaituna aya nona genep jadi sabaraha Nambah 2 panggung. Nah, 2 panggung eta. ngalinur mun babatok sia mah maka jeung 2 panggung Bunda lilis. atau yang 2 kali sia mah geus mah balik berarti ieu teh 10 ari nona genep sabaraha juta berarti aya 10 anjir 10 juta berarti iya ya 2 berarti 20 juta sarua jeung uang pendaftaran iya paduli teu nono ge aing berarti mau ieu meureun pitulung pangeran teh 20 juta iya beres naon cepet balik deui yang harus dibayar oleh saya berapa Cok eta. Jangan bicara we. coba katakan wah gelo si Cepot 20 juta bener tetiasa ditawi 18.000 untuk bisa 20 juta bener dah mangga mang 20 juta tanyangakeun anjir edan Pak eta teh asli aing mah duit teu kudu 3D 3 jauhan geus ketempo asli ieu duit waduh Kakang Cepot aduh berarti anjing abdi Inggris saya marah iya Pak uang konsumsi Pak konsumsi dengan sakitu-kitu na duit teh acan naon uang konsumsi sabaraha 10 juta konsumsi mah 10 juta anjir ngalabok naon 10 juta bala-bala ge 1.000 pokona mah 10 juta 10 juta Kang nu sanes oge mau tulus ya meureun aya nu ngagejlig dina sakuna astajinga uluh geus dengdek deui ai barang dikaluarkeun artos 10 juta Allahu Akbar apa geus teh nyaho sabaraha deui sabaraha deui 10 juta sarua jeung uang pendaftarannya uang konsumsi iya sabaraha mang 10 juta tah mang mangga nyangakeun anjir edan si Cepot eta Pak uang keamanan aya deui naon uang keamanan bener tunggu sebentar sabaraha 10 juta oke tunggu ayo gejlik aku menunggumu dari tadi aku menunggumu kangen kepadamu gejlik iya beres oke silakan mang ini 10 juta naon ngahina sia kai naon teh nyogu sia anjir batako leu tah nyajang aya somong dina hate saeutik kitu tadi jungka jelema mah aya dir aya kasomongan anu ngancik dina ati bahaya sedengkeun aya somong teh musyrik leutik dosa anu paling gede teh musyrik ya Allah la haula wala quwata illa billahi aliyil azim daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah wah aya tinggal gejligeun muka heula ku aing bisi salah leuheung beu mabata kumaha mun kaluarkeun mau iya 10 juta ya beres mang mangga tah 10 juta mang anjir si Cepot loba duit maneh loba duit di mana Kang nya nabung atuh nabung di mana di bank
Bang naon Bang Toyib da Bang Emok malieur waduh nganga Bang masih besok iya ketemu besok aku dengan kamu ketemu jekuk-jekukan sama aku iya aku tunggu iya aku tunggu besok cilaka aing aing mah ku dewa teh eleh tiba heula ge lamun ku si eta eleh tiba lagi aing mah apa kelemahan aing teh si goblok teh tapi ari aing mah ulah poe latihan manehna mah beheung teuing hayang nyaho ku meja boa lah cek aing teh nyemernya nentukeun tanggal melila kieu pertahanan sipil weh ulah naon jika nu bagja moal aya jelema nu pang bagjana dalam dunia lintang ti aing ditarima naon ngalamar henteu nah atuh bagja dah sia yang duit minta duit ka aing buru-buru ka aing naon sia minta duit aing buru-buru ka aing minta duit naon pokona minta duit ka aing membeung aing keur bageur masuk atuh minta duit 20.000 alah apaan 20.000 yang besar dong 100 mung 1 juta tuh oke tunggu sebentar gejrik-gejrik aku menunggumu gejrik-gejrik aku menunggumu Gusti nu agung lanjut aing gelo gara-gara teh ditarima ya Allah lanjut aing acing sadar gejrik-gejrik aku menunggumu otak sia ngagejlik gejrik-gejrik kunaon ieu teh aka sia mah weuh milik da ulah euy weuh milik naon eta nu gejrik-gejrik ieu teh aka teh kunaon gara-gara teh ditarima jadi kieu naon eta gejlik-gejlik Allahu Akbar pasti sia nya ngagelo nya kainya heeh moal henteu naon deikeun da ulah bener cek bapak deuleu bapak lain si udon tapi bapak bener yen Mang Togog teh kalau kuanana kitu deuleu naon aing ngalamar ka Mang Togog boro-boro ditarima da ulah nganu ditajong aing mah di kasaran hampir diciluhan aing nyebut lagi anjing ka aing teh naon si anjing kitu rek ngalamar anak aing sia teh teu nyaho anak aing teh dilamar ku raja-raja teu nyaho anak aing teh dilamar ku menteri-menteri ayeuna anak aing dilamar ku sia ku Gemel asa dihina aing cek sa Mang Togog dikitukeun dikitukeun eta mah nu aing tadi tuluy kumaha da wala tah pan teu ditarima aing teh tuluy rek balik da wala aing teh inget pan aya sari teh sia marakeun gilig aing milu saya marah lawan si Tamilung heeh nawani kitu nyaho serangan tiba heula si Ilung ngalawan aing can pernah meunang catur ge eleh wae ku aing heueuh nya tuluy tah aing teh milu saya marah da wala paek teh lawala saya marah teh mayar sabaraha 20 juta 20 juta kabayang ku sia tong boro nyekel ngadenge ge kakara aing 100.000 ge harita anu leungit ge disalabarkeun ku aing tuluy eta mah da wala aing rek balik naon aya nu ngabejlik dina saku aing duit 20 juta da wala demi Allah aing aya duit 20 juta dina duit aing sabaraha anu dipentak ku Mang Togog ngagejlik dina saku aing demi Allah sagala anu pentak ku Mang Togog teh ayeuna saku heuh kitu percuma atuh aing ngarewos Aisyah tarik-tarik wae mah tuh heueuh tah kitu da ulah gejligan matak aing ge gejlik
sugana mere ka sia peten teu geuleun mun ka sia mah ieu teh bener akata tainyo ku sia aing isuk berkelana aing ngalawan si Jakarta Milung tempo edan aing demi cinta come on boy nah juris wangi kagentos ku siang tina mangsa pecat sawat para patanang parantos ngagimung deui anu nonton pun kitu deui sakedap deui lumangsung saemar siang beki siang patanang seueur anu bubar katawuran ieu Jakarta Milung ngahaja ningalikeun kasaktianana leuwih aheng supaya Astra jingga keung ningalina sadaya patanang jadi patsunang ku kasaktianana ieu Jakarta Milung patanang anu pamungkasnya tanina dinten ayeuna Kakasih Senopati Kalapideksa saking nagara Guha Jenggala bagian aing jigana poe nu pamungkas si aing bebeakan ayeuna mangga dihaturanan lingke patandang anu pamungkasnya eta Senopati Kalapideksa abdi hayangnya yang nyaho aing geus tamilung bebeakan kitu teh supaya aing sieun keur aing mah munurisasiku mangejat teu yang beas demi cinta apapun akan kulalui lautan luas ku seberangi gunung tinggi kan kudaki dakina kanal dina awak teu mani-mani teu sieun aing hidup jago maju jago saya marah sok what iya woi Iya, hidup jago. wah wah iya sudah ketinggalieun ku Kakang Cepot woi 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 apa Iya, hidup jago. walah ampun Kalapideksa saking nagara Guha Jenggala ge bubar katawuran atuh lurah togok teh cuman terima maksad bare nutup ieu saemara kumargi patandang perantos seep dina dinten ayeuna sanaos waktu spasi kene siang ye saemara bade ditutup Barang kene barang ngadangu saemara bade ditutup Astra jingga anu nuju tuang baso nepi kawut-awutan basona nepi karacleng kulantaran rewas kaayaanana atuh lajeng ieu Astra jingga luncat ka tengah lapangan maksad bade marmanakeun ngeunaan ngiring saemara kela sakedap kela penyiar radio Ramangan alo goblok mah si Ohang naon
Hari emang kumaha teh? Naon kumaha? Ya, Mang, apaan abdi teh ngiring saya marah mengi teh. Tos daftar ka Mang 20 juta, daftarna 30 juta abdi bayar naon-naonana. Nah, make teh kenging aing mah teu rumasa. Astagfirullahaladzim. Mang, abdi teh ngiringan, abdi kitu bodo-bodo teuing hirup teh Mang. Nyaga abdi teh ngakan impres. Ya, Mang, abdi teh pan wangsul deui ka bumi Mang. Nyanak kertas ditanda tangan ku Mang yen abdi ngiring saya marah da abdi ge sieun ditipu. Tah, ieu kertasna tah tinggal tah. Tah, ieu kertas nu kudu disama teh ieu. Ieu kertasna perjanjian lamun Emang ayeuna teu ngidinan abdi ngalawan Jakarta Milung, ku abdi Emang bakal di ear-ear yen Emang teh pembohong, ieu teh wartawan seueur Mang. Emang teh penipu, Emang bakal asup infotainment. Anjir. Lawan, goblok lawan sia. Tenang aing ngebantuan sia tenang. Alah, hello brother. Hello, kita kemon cekuk-cekuk. Waduh, walah. Waduh, walah geus dipake kamari di ditu jeung Pak Bangir. Sok kayaknya hongkang cepot ya. Ini lega kayaknya hong. Gusti nu agung jang bener lanjut aing teh geuning anjir hidup akak cepot nanti luan nu ngadukung nang paduli aing awas kakang cepot ya tapi ke mana woi sak iya teu beuneu hebat kakang cepot so woi musik lah musik ayo sik tulung moal nulungan kang tulung moal tulung be sungut bau bangke gitu baru kada benang iya buat anjir edan kakang cepot woi sam buat ya iya woi alah anjir alah ayo sik alah anjir alah ayo anjir woi sam woi iya buat iya woi cek aing jika Bruce Lee dah Ya itu akang. jika Jackie Chan Sangka-sangka itu. jika Jet Pam Jet Li hebat hidup akak hidup maju kang sok kuat nu matak lah mereka gelut dicukur heula edan kuat dia kuat jago robo Jakarta Milunga goler kayana anjir aing menang euy anjir terek kitu aduh aduh anak aing terido ku si cepot tamilung wis tamilung cager boleh tah pak si kakang cepot teh boga teungeulan eta pak ya wayahna wani kene kasih cepot untuk wani ya syok atuh pak ya supaya siap kuat pakai sendal aing dah
sok pake kumaha tajongkeun ka si Cepot sae bangapa ngeunah aing hebat maneh lung bisa hirup deui wah piranan kitu patut sok pena stiker sayang tumampara Astra jinga ditajong dadana mugi kaburia pun celik ieu Astra jinga ngaluarkeun getih lalamaran tina lamainan awiskeun jajantungna lagrag ditejeh ku ieu Jakarta milung anu ngangesna upami tarumpahna lurah Togog ti Jumatri ya pala aduh ampun la ilaha illallah Astra jinga ngemasing pati temekaning kulaya Gusti Aka aduh lanceuk aing Gusti nu Agung lanceuk aing maot ya Allah ya Rabbi lanceuk aing maot Aka udang lanceuk aing maot lanceuk aing maot ya Allah aing ulin jeung saha udang Aka lanceuk aing maot aduh Gusti getihna boroboran Gusti Aka udang Aka hayang sangu goreng lanceuk aing maot ya Allah ya Robbi lanceuk aing maot Aka udang atuh Kak Gusti biasa nama seuri anu mah teu berarti maot ya Allah ya Robbi datan niratang ngademan datan niratang ngademan hewuh mangkulengan rana dedeh teuing anak aing aduh Gusti lanceuk aing maot gara-gara si Semar entok jaluna tapi namanya teh ngeueuh bela kan rojana anak teh si Semar beungeut jiga pinguin ampun nepi ka bebeakan kieu anak aing awas ya Semar awas perang bersaudara jeung aing hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angen daru seneng Astra jinga jangira tangi kayana oh Gusti sia sugan teh mau teh eling nya mana ceurik aing Gusti naku alah Bapak nyanggakeun simah pangabaktos kaunya panjenengan Bapak mugi katampi kalayan kabingahan Pak nyanggakeun simah jisim abdi Pak nuhun Bapak aya cager gelo aing disangka Bapak nuhun Bapak aduh aya anak jang amula Jang Bapak syukur ya si lain teh geus meunang Jang sumohon Pak
ngan si Tamilung mah dibantuan ku bapakna tuh ada batur mah ka anak teh nya heuh jang batur mah ka anak teh nya ka batur mah oh dinangna dinengne ngabela naon ke anak aya bapak nu teh nyah ka anak kadon ngusir aya jang aya di mana jang maneh teu menang kitu sia heula doraka ieu heeh jang keun ngan si Tamilung make tarumpah si Togog tah ayeuna waktuna si laing rek dibantuan ku dewek gitu Pak heeh da sia sabarana mah nu meunang teh nuhun Pak wani keneh ka si Tamilung ya mudah-mudahan ya Pak tah lamun kitu carana ya Pak abdi bade tumaros naon Ari Artos nu 30 juta 20 juta ti saha ti dewek Allahu Akbar ti bapak ti dewek ari eta batako da sia atuh somong gede hulu leung batako biasana bieuna mah ku aing diasupan kobra bieuna mah pas keluar tadi pacok sia nuhun bapak sami-sami jang tah lamun hayang saimang jeung si Tamilung pek gerak cabut buuk aing lihat Pak cabut buuk aing dicabut oh saya Pak hei ish tekengeng hei sadar ngeng kitu ngeng kitu ngeng nah imana da wala mencentil dangukeun kakolot mah tong boro-boro nyabut buuk nyabak mastaka geus teu kenging teu sopan kapunten Pak heuh tah mencetan kolot mah ti dieu tah tina sampean ka luhur ka dieu batesna nepi kana takak batesna teh heuh ti handap ka dieu teu kenging kana mastaka batesna teh teu kana takak ka dieu mah ulah iya martikeun sia mah geuleuh ka aing nya saya itu sok cabut buka aing saya Pak punten ye sok ieu montong kabeh goblok atuh atuh beak golep aing sok salamar atuh nahan nih tas salamar gitu sok dulu kumaha tah gayem ku sia bulan gayem heeh bapak nanahaon mun deui kieu nya batur mamerehakaneun ka anak teh hamburger dan King Donat spaghetti mere buuk cenah di gayem banar nangka sok lawan deui si Tamilung saya mah permios Pak duh sok jang didoakeun ku dewek jang duh ieu hadieu perang jeung aing Semar kumaha teh sangka Kakang Cepot hirup deui hirup deui aing mah teu kopi coo hirup komo wayah kieu mah wah aing mah galak maju sok wet wape teu mati nya tarumpahna anyir apaleun euy wes put dia wes put
Walah. Nah, berarti abdi nu meunang ya. Naon? Berarti abdi nu meunang najis. Naon mang teh? Ya, teh sudi aya anak aing dikawin ku sia. Hah? Naon ari mang ieu teh? Apa nabi tos ngelehkeun jeung ka Milung? Tah, lamun saya yang kawin jeung anak aing, sok gelut teh jeung aing. Aing eleh kawin anak aing. Allahu Akbar. Mang, ari emang kumaha? Ai abdi kedah ngalawan emang ampun paralun leuwih hade teu kawin. Bantok sia nato. Tapi da abdi hayang kawin. Ya, dengekeun ku sia. Lawan aing. Ya, mang mah sanes lawaneun abdi. Mang mah upami ieu mah sareng pun bapak lawaneun abdi mah paralun. Bapak sia datangeun ka aing. Hari mang teh kenging kitu. Sok datangkeun bapak sia ka aing hanya deuk ka dieu. Ka aing sia teh. Heh. Ka aing. Emangna aing rek sieun. Aing mau sieun, babatok sia da peukeun kitu-kituna. Ai kabina-bina teuing sia teh. Sok. Semar hayang nyaho jeung aing pitota mah. Walah, bapak teu kenging kitu, Pak. Nepi ka kitu-kitu rata pangaruh dunya sia. Di supiran kudunya teh kieu ya, hayang nyaho lamun bener-bener anjeun laki langit langan jagat. Ijen jeung aing. Rame. Kunjungilah beramai-ramai. Mari saksikan bersama. Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara ngadu bangkong jeung entok jaluna. Silahkan. Geuleuh ka kolot eta mah. Masih kena dendam kai. Sok sia nepi ka mana togog. Dinu lega jeung aing Semar. Sok aing nyaho. Baheula merebutkeun gunung sia. Ayeuna jeung aing sok. Urang ajar Semar sok. Leuleus sia aduh. Naon Kang? Bapana ku bapana dileleuskeun. Sia yang dileleuskeun ku aing, Bung. Aduh, ampun Kakang Cepot, ampun Kang. Hayang dileleuskeun. Ampun Kakang Cepot. Mung dileleuskeun alim. Minta duit atuh. Bisnis ya. Sabaraha 300. Oh, siapa ya 300 ya. Itu atuh cair. Iya. Aduh. Ampun. Cager. Bareng kesempatan aing seman leuleus. Alah. Iya 200 dicanak ya. Iya 200 dicanak. Iya 200 ya. Lempeng Kang. Itu atuh, ngerti dong. Iya. Ah, beres beungar aing lah. Cager silain. Nepi ka kitu-kitu na bere kesempatan aing leuleus. Aya. Lu Nepi ka dilayak aing. sen kepihelaan teh. Bapana ku bapana dileleuskeun. Nya. Aduh. Maneh hayang dileleuskeun ku aing? Jawab pertanyaan ti kaula, hai jakat temilung. Hayang dileleuskeun. Ya, ai maksa-maksa teuing masuk we. Hah? Ai maksa-maksa teuing masuk we. Nah beda. Beda kumaha? Teu cara Kang Cepot. Respon awon. Da duit da beak. Duit na beak? Ngorehan atuh aya mah 50 mah. Teu aya, urut pulsa teu aya, teu aya. Teu tulus. Jek jaket tamelung cenah eta duit anu 500 jeung dawala 50-50. Oh, eta. Ari 50-50 teh sabaraha dawala? 50-50 teh bagi 2. Disebut 50-50 teh bagi 2. Sabaraha? Kuring 400 aka 100. Aduh. Luh meni adil.
cager aduh numur beng alam Kakang Ismoyo naon sia teh berarti ya asli Kakang Ismoyo Kakang Semar Badranaya naon itu emang teh api-api lain api-api Kakang Semar numawi abdi kikian teh sabenernapan kaur Kakang Semar kapungkur ogog kade di dunya maloba tukang tipu pun anak teh salian dipikahayang ku manusia teh dipikahayang ku jin jadi jisim abdi teh bilih ieu teh jin anu nyiliburi setan Sumarama ari kitu mah datang Kakang Semar anu asli bagja Kakang Semar besanan sareng jisim abdi itu ucu abong di dunya hampura togog dewe geus suudon geus goreng sangka ka silaing Eta wah. geningan silaing teh apik togog luar biasa heeh syukur we ari kitu mah heeh da dewe ke atoh si cepot yang kawin ka anak sia semohon Kakang Semar urang besanan jisim abdi heeh cu Bulan wah. heeh sakitu we ti wa saparakan cahapunten tina samudaya kalepatan sakali di mudah-mudahan kulawarga Jemar pangarsana Bapak Suryana kali Abah Amir kulawarga besarna Abah Amir Bapak Suryana sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamat anu nongton, salamat anu ditongton, sakali salamat tetep salamat. Amin. Sakitu ti putra Girahan Jatilu permios sanes desono pamitan sanes pesenan sanes waktos kurang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun. Can.